Biatna oge mudah-mudahan dugi ka urang sadayana salaku umat mantena anu kalintang ku disimkuring dipika hormat sadaya para kasepuhan, para guru-guru, para kiai, para ajengan, para asatidah, tokoh masyarakat setempat ditongoh dugikeun kalebakna nu sami hadir anu hapunten teu tiasa disebatan hiji-hijina nanging insyaallah moal ngirangan rasa hormat disimkuring ka sadayana. Wabil khusus nu kalintang ku disimkuring dipika hormat pengatur waktu penata acara persana Kang Ustad Dadan anu pamudah-mudahan mantena salamina aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala dijembarkeun milik rizkina diengalkeun kengeng jodohna disoleh-solehahkeun sadaya kulawargana ditambih-tambih ka istiqomahan kanggo ngabimbing ka urang sadayana salaku masyarakatna kana jalan anu dipika ridho ku Allah Subhanahu wa taala. Anu puji simkuring dipika hormat sadaya